Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul keur mah menta loba protes. Emang aya Ki jelema anu kitu Ki? Wah, loba. Zaman aya nama nu kumaha-kumaha ge loba. Jadi kieu misalkeun nya. Duh, perih beuteung euy. Nek dahar sok aya mah Ki. Tah disuguhanna dahar ye ku Ki Kampak teh. Jeung cobek lukmas kajeun. Kajeun Ki. Kabeneran atuh lukmas mah. Tah dibere cobek lukmas. Keur mamenta dahar hayu loba protes. Lukmas teh Ki asa kurang uyah ieu teh. Asa kumaha nya teu karasa naon-naon. Tah di dieu keur mamenta loba protes. Terus dibere nginum. Ih, nginum teh malah cai hambar kieu Ki. Lain mah cai tiis atuh make marimas nu amis. Haduh, pusing, 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 pusing. Tah lamun ketemu jeung tamu anu kitu ngalieureun sebor make gayung supaya naon? Supaya sadar keur mamenta loba protes. Dibere misalkeun peuteuy. Peuteuy teh meuni laleutik kieu Ki. Kurang galede henteu panjang we barijeng dibeungkeut. Dikaretan dibawa. Da butuh meureun nya. Matana kurang barolotot peuteuy teh siga karempes kieu cenah. Padahal mah manehna beuki nya. Tah aya anu kitu. Salah satuna sok aya bener teu?